Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta Ibu Santi Adawiyah. Ibu ngawulang bahasa Sunda di kelas 8 SMP. Dina ieu kasempetan, Ibu bade medar materi ngeunaan artikel budaya Sunda. Wilujeng nyakseni. Wangenan atawa harti tina artikel budaya Sunda. Dina ungkara artikel budaya Sunda aya dua perkara anu kudu dipedar. Anu kahiji ngeunaan artikel, anu kadua ngeunaan budaya Sunda. Artikel teh naon sih? Artikel nyaeta karangan basa lancaran anu eusina ngaguar, medar, ngebahas, atawa ngadadarkeun hiji perkara anu ngagunakeun katerangan nepi ka bubuk leutikna. Jadi artikel adalah karangan yang menggambarkan, yang menjelaskan suatu perkara, suatu hal yang menggunakan keterangan-keterangan secara lebih detail, secara lebih rinci. Teras ari tujuan tina maca artikel teh naon? Tujuan tina maca artikel nyaeta sangkan anu maca meunang katerangan atawa informasi anu tetela, anu jelas ngeunaan hiji perkara. Jadi tujuan dari membaca artikel itu supaya pembaca mendapatkan suatu informasi yang jelas mengenai suatu hal. Jadi upama hidup maca hiji artikel, hidup biasa menangkeun informasi anu jelas ngeunaan hiji hal anu tos ku hidup dibaca. Anu salajengna perkara budaya Sunda. Kecap budaya asalna tina basa Sangsekerta anu ngandung harti pikiran, akal, pangawuruh. Kiwari ngandung harti sagala rupa hasil pikiran, akal jeung pangawuruh manusia. Kata budaya berasal dari bahasa Sangsekerta yang mengandung arti pemikiran, akal, dan pengetahuan. Di zaman sekarang mengandung arti segala rupa hasil pemikiran, akal, dan pengetahuan manusia. Jadi budaya teh hasil ti manusia keneh, tina pamikiran, tina akalna, tina pangawuruh manusia. Salajengna budaya Sunda nyaeta hasil budaya seler bangsa urang Sunda. Jadi budaya Sunda teh merupakan hasil budaya dari orang Sunda itu tersendiri. Jadi budaya Sunda mah asli ti urang Sunda, teu dicampur sareng kebudayaan Nusantara. Unsur-unsur budaya. Unsur budaya kabagi jadi 7 unsur. Anu kahiji kesenian. Anu kadua teknologi jeung pakakan, teknologi dan peralatan. Anu katilu tata cara hirup tumbuh di masyarakat, tata cara hidup di masyarakat. Anu kaopat bahasa. Anu kalima pacarian jeung ekonomi, mata pencaharian dan ekonomi. Anu kagenep ilmu pangaweuruh, ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, anu katujuh kepercayaan atau agama, kepercayaan atau agama. Lengkah nulis artikel. Anu kahiji nangtukeun jejer, menentukan tema. Nangtukeun jejer tema merupa lengkah anu penting lantaran lengkah sejen dina nulis artikel nuser kana jejer. Menentukan tema merupakan langkah yang penting, langkah awal karena langkah-langkah yang lain dalam menulis artikel berpusat pada tema itu sendiri. Anu kadua nangtukeun tujuan. Tujuan oge kudu ditangtukeun samemehna sangkan tujuanna. Jadi kalau dari artikel itu harus menentukan juga tujuannya apa membuat artikel ini. Contoh,
Upama hidup nulis ngeunaan upacara serentaun. Tentunya hidup teh gaduh tujuan supados menangkeun informasi ngeunaan upacara serentaun eta. Upacara serentaun di Kuningan, di Cigugur Kuningan contohnya. Terus anu katilu, mengumpulkan bahan. Aya sawatara cara pikeun meunangkeun bahan-bahan nulis artikel. Ada beberapa cara dalam menulis atau mendapatkan bahan-bahan untuk menulis artikel. Yang pertama, nu kahiji macaan tina buku, majalah, internet jeung tulisan liana seperti hasil panalungtikan anu aya patalina jeung upacara serentaun. Jadi dari buku juga bisa, tina buku biasa gitunya, tina majalah biasa, internet biasa. Anu kadua tina hasil wawancara. Kalian juga bisa dari hasil wawancara mendapatkan bahan-bahan untuk menulis artikel. Hasil wawancara jeung anu dianggap nyaho karena perkara serentaun di Cigugur Kuningan, seperti budayawan Sunda, kolot Cigugur atawa pihak pemerintah anu ngokolakeun kabudayaan di Kabupaten Kuningan. Hasil wawancara dengan orang yang tahu tentang serentaun itu. Boleh dari budayawan Sunda, boleh dari sesepuh atau yang dituakan di Cigugur, atau pihak pemerintahan yang mengelola budayaan di Kabupaten Kuningan. Anu salajengna, cara anu salajengna nyaeta langsung ditenan hal-hal anu aya patalina jeung jejer. Jadi hidup teh tiasa langsung ninggal, tiasa langsung nempo atawa milu au dina praktakanana upacara serentaun di Cigugur Kuningan. Halus nama ti mimiti nepi ka rengsi. Jadi kalian bisa lihat langsung upacara serentaun itu seperti apa. Kalian bisa menuliskannya di artikel yang kalian tulis. Hidup biasa ditulis dina artikel mah. Pengkah anu salajengna nu kalima nyaeta mekarkeun rangkai karangan, mengembangkan kerangka karangan. Mekarkeun rangkai karangan tadi jadi karangan basa anu gembleng dibubuhan keterangan-keterangan atau informasi tina bahan-bahan karangan anu menang pilihan tadi. Jadi upama hidup atau mekarkeun rangkai karangan tadi ubah jadi karangan basa anu jelas, anu saluyu sareng palanggeran basa, anu saluyu sareng EYD. Diwuhan keterangan atau informasi tina bahan anu tadi hidup milih, tina hasil wawancara, tina macaan buku, majalah atau internet, atau tina langsung tenan prak-prakanana. Jadi dalam menulis artikel itu setelah kalian membuat kerangka karangan, kalian harus mengembangkan kerangka karangan itu menjadi karangan bahasa yang jelas, yang sesuai dengan EYD. Wong sakitu nu dipikahatur hatur nuhun barudak hapunten bilih aya kelempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.